silokana dunya taklukeun ku hidup ieu dunya bager lebih ka alak hasilna ka buahna kapati hasilna amin ku akhirnya satu dua siap banget cerat puas neng pagar aju tengah hanyiran mata MC sok diluhur teh kitu neng pini ngadeg pagar ngadeg atuh jongkok pagar diwasu terus diwasu pangintennya lapna disojokikeun mana aya tisu anu neng pini sok Pak Guru masa kebatahan teh bener make kudu kos kaki bisa rupa gelap punten nyon ke tisu tos neng bini tos lah urang nyanak tisu na punten nyon ke tisu kedah dielak dah prosedur na terakhir umur teh ampun aduh meni dengan lemah lembut neng bini ngelapan ucap Andrian nyak maksa teh ngelapan sampeanana gitu tos bangideunye lebih anggapnya 7 biasanya harupatna 7 anda kenjingkan bang jadi iya panginten harupat naon Andrian cep Andrian neng bini hartosna iya teh harupat teh ulah teh silokana ulah teh sarupate upami hidup duaan emosi dak kudu nama ieu teh dibeuleuh nandakeun emosi dak kumargi aya nama usum hujan beli kahuruan bios baguru mohon gitunya nah saparantos panginten iya ku hidup di tekadan potongkeun getah sarupatan ulah saling curigaan upami panginten aya masalah di rumah tangga hidup badankeun keduaan ulah wakat tahun sepuh panginten bageunya mangga di dieu aya cai asupkeun ka dieu keduaan biasa kitu aya cai keun teh itu ulah diantep di kaluhur ka handap di kitu-kitu ya terus tos ini potong dan kedua tak cabut heula eta panginten urang silokana getah sarupul potongkeun getah sarupakeun sok hilingkeun tah gitu alhamdulillah we nya ayeuna bagian mobeskeun keni neng bini cep Andrian teh neng bini nu agurayatna cep Andrian anu kudu eta nu kitu nya biasa ke dientangan di komius dugi katilu dugi katilu mau yetingnya urang gamarkeun heula keni sa katerang pribados pangintennya kasep cep Andrian geulis neng bini ieu keni didamel tina taneuh bager sing emot urang ka asal urang asal ti Saripati Acitaneuh emut ku hidup sagarupi di pelak binu taneuh urang teh asal Saripati Acitaneuh ngalangkungan ibu ramah hidup ayeuna hidup kumular kadunya ari kenik tengahna kosong bageul kadek awak hidup hati hidup ulah kosong seperti ieu kenik sia kupikir eling ka pangeran insyaallah eta kunci kebahagiaan hidup duaan punya rawuh akhirat amin ya rabbal alamin siap ulah tuh ada capek MC ke beli molotov terus kemarin ngesat siap ya satu dua angkat ke luhur siap punutkeun MC digoyangkeun sakediknya digoyang-goyang digoyang-goyang beak salana Pak Guru Adina geus karunya nih pangantennya 1 2 3 gerak dah pupus baru bang anggur mansok rame wae marukan aja duita juri waya atuh aduh alhamdulillah kami acara bantayan ke Karupin Parantos penginten mangga kanggo kana ka palaminan insyaallah